Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah, dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mumpulung dina raraga nyakseni upacara paturaiteuneu. Wireh simkuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami 3 taun. Bapak kali Ibu hadirin sadaya anu dipihormat, simkuring Anissa Zafira ngadeg di ieu tempat minang kawawakil ti rerencangan kelas 8. Hoyong sasanggem ngedalkeun kereteg angeun. Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat, asa kamari keneh simkuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui. Simkuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal hareupan sareng cita-cita. Kantenan bae salami 3 taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten paneungan. Di dieu di sakola urang nu gerah pikabetahkeun, simkuring saparakanca diajar milari elem. Ruang riung boh di kelas, boh dina rupa-rupa kagiatan, bari sakapeung sempat guyon gaganjekan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadaya bakal janten paneungan nu moal kahilapkeun. Atuh kasaean Bapak kali Ibu sadaya elmu pangaweruhna anu didugikeun ka simkuring. Saparakanca tangtos bakal nyerep dina angeun. Janten obor nu nyaangan jalan sorangan, kalayan diaping dididik ku ibu bapa guru. Pisan simkuring saparakanca gaduh elmu nu mangpaat, dituduhkeun nu sae sareng nu awon, nu leres sareng nu lepat, nu baleg sareng nu caang. Teu aya nu kapisanggem iwal ti hatur sewu nuhun kana pirang-pirang kasaean ibu kali bapa guru sadaya. Simkuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean anging nedalkeun 2 pamugi. Supining elmu anu parantos dipaparinkeun kenging ganjaran nu agung mangtikel-tikel ti Gusti Anu Maha Suci. Amin. Atuh salami simkuring saparakanca diajar di ieu sakola, kantenan bae seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikap sareng paripolah anu sakapeung matak rungsi ngajengkelkeun. Jalaran kitu ngawakilan rerencangan sadaya dina danget ieu simkuring nyuhunkeun dihapunten samudaya kalepatan sareng kaluluputan. Celik putih cak herang caang bulan 14. Urang lubarkeun samudaya kalepatan sareng kaluluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.